Nah, juragan. Aduh, aing balikan. oh yuh wanian bisa. Bah, jangan mana? Nanya-nanya ke abah. Abah nanya ke jelema tuh bah. Dah aya mah moal beunang ditanya. Jailan ku aing si abah. Nih, jailan ku si abah aing. Siap bos. Neng, Kah, Bah? itu suara ayah nu ngetok-ngetok panto. Tinggal ikut Neng. Mohon, Bah. Oi, oi. Ada wujud masuk nggak? Niko. Waalaikumsalam. Ih, buat aya sesaha geuning. Neng. Neng gelis, bejan hati akang. Bade aya naon, Kang? Ih, abahna aya. Aya. Mangga ka obat. Ih, mana cerita gitu. Neng gelis bejan hati akang. Tuh aya tamu Abah si Juragan Puyuh. Ada si Neng. Di orang kelebet atuh. Ulang kasihnya di luar, karunya. Juragan. Aduh. Masih Juragan. Alhamdulillah. Abang tarik. Alhamdulillah, tarik. Aduh. Neng, garing kopi, kamu Juragan. Karunya. Neng. Tekenging manis-manisnya. Dan ninggalin neng gitu manis. Neng, buru atuh. Mohon. Neng gelis ya. Salon gitunya. Salon abdi ya. Mangga tuh, Juragan. Kopi di tepian. Abah mah kopi lagi bekong. Nya Abah, aduh hilap deui. Abdi nyanak oleh-oleh ke Abah. Aduh. Sanakeun heula nya. Oh, mangga aduh. Ngarepotkeun Juragan. Henteu Bah. Sakieu mah sabaraha gara Abah jeung keluarga ya. Alhamdulillah. Aduh, Juragan. Atuh nuhun Juragan. Nah, siap Abah. Sami-sami. Dia rek nyarita. Kamari si Neng jeung si Bebegik duduaan di sawah. Anu bener Juragan. Bener Bah. Eta di sawah mesra-mesraan duduaan pakai guapan segala eta. Aduh, si Neng. Awas, kayak Abah diberi pelajaran si Neng. Kapan gue begini nih? Keun si Bebegik, masalah si Bebegik mah abdi bae. Abdi dikerahkeun anak buah. Oh, Juragan. Iya. Harus percaya Juragan lah. Heug terserah, dikumahakeun si Bebegik. Dek dikumahakeun heug, dek disiksa itu mah terserah. Iya tuh, abah ge percanten Percaya lah. Oh, itu. Yang geus Bah. Abdi yen tos wonten nya. Abdi rek ngecek ke anak buah. Nu gawe ya.
Udah, abdi pamitnya. Oh, mangga. Abdi pamit. Oh, ya, boleh pulang. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira mampir deh juragan ke dia. Iya Pak, siap. Mau lu aneh sih. Hati-hati juragan. Oh. Neng, tadi Neng. Mohon Mbah sakedap. Abah rek ngomong ke dia. Tarik Neng. Naon Mbah? Abah nanya, bener ke kamari Neng duaan jeung si bebegig? Mohon Mbah. Sanes si bebegig Mbah, tapi si Kang Pepen. Ah, geus pantes bae mah sebut bebegig oge. Abah mah tadi do. Abah boga jualan puyuh. Jujurnya Mbah, Neng teh teredo lahir batin. Neng kudu kasih juragan puyuh teh. Geus titik. Pokona mah Abah mah boga juragan puyuh. Tong sok ngelawan ka Abah. Ke mana nih? Diomong kelaka ini. Ternak teh yang diparab, kela diparab bola. Alam kalam bro, alam atuh. Di huut lah ya, huut. Oke, kela di luar ya, dari ya. Ewak hiji kan lah, jangan pedas, lumayan. Kita. Alhamdulillah entog loba, bebek loba, si hayam teh kemana? Hayang medas teh. Entog nu gede teh lah. Pedas main dia maradang sok kasebeuh. Kayak lamun geus sobo ke kuaing di bencit. Lumayan, jeung penting. Sok Kang. Biakeun. Geus lah, beak lah. Geus. Nah, geus lah kuaing ditewak mana ya? Cing. Alah, anjing tuh kan jauh euy. Goblok deh. Balon anggas tinggal tewak we lumayan jeung pedasnya. Cing gede ya. Balon nih. Cing ngomong ini ku ngidul tuh, Tuh. Lihat kan dia. Balon aing tuh ngidul. Balon bacana aing mah. Lompat di kadi itu aing. Kadi ya. Kasih lu ya. Mana suri we? Cek. Orang kebantuan, sungar ngaler ngidul. Bantuan cokot izin gede tuh. Hah? Cokot izin gede. Gampang eta mah tah. Sampai jeung medos di benang-benang. Itu benang ku aing bos. Sia mah bating we boloon da. Kudu we aing keluar teh nya betina. Saanya Jen. Kumaha mah tinggal dieu ke langsung benang. Ah tuh pelatih aing mah. Thank you yo jadi yang medes ke putih yo mantap mana teh. Nuhun lah. Tiga itu. Nuhun ya entong nangis benang tinggal pedas we ke puting ya. Aduh ini leles aing. Aduh malon mawa naon teh. Entok ngaler ngidul. Kin ku aing mah. Kumaha mah berarti tinggal diuga tring langsung aya pelatih. Mantap Jen. Sia-sia aing ngomong maneh. Heeh. Bos aing mah kamari teh menang info nya. Info naon? Hah? Info naon? Jadi si Asepnya si juragan teh, nu goreng. Nu terus jeung si sarana teh. Si abahna teh. Si abah ngobrol. Neng. Rek ngeureyan maneh cenah. Ngeureyan wing di bawah. Aduh. Lontong atas si juragan.
bahaya ki cara nama. Tapi mana siapain? Nah, atuhnya siap men, bos. Tenang. Bos tadi entok usaha. Entok nu gede. Nang meuli lah. Di mana? Ih, imang muslim dong nang meuli masa entok nu batur dicopot. Boga duit meuli entok. Ih, ngece mana nya boga lah. Entok sakitu gedena. Bos geus ngabohong ya, padahal entok menang nyokot tiwana. Geus lah yang balik lah. Molor. Asup deui. Heeh. Baru sakalian wing gerek aya perlu. Nuhun, Cin. Lilasan burukeun. Jalan heula eta na. Lila di Jawa teh. Oh, buru panas kena mau anggeus. Buru ya langsung ditimbang kena. Istirahat dulu di juragan, saum juragan. Ayo. Tah, itu gawe Nuhun juragan. tere buru. Panas aing menterang di dieu. Kena buru ieu beresannya. Bala, ulah sama bala. Nuhun juragan. Ya aing mau terus bala. Nuhun juragan. Ngatur wae boga juragan teh gawe mah teu becik. Boga pirasat teh ngeunah ieu poe ieu. Kebayang bae si Ijin pernah ngomong ting kerek di jailan teh ku si juragan puyuh jeung anak buahna. Tapi tenang sih, aman ka mana ge boga si Ijin. Di lembur mah tarikis teh kawas di kota panas. Juragan itu urut. Si setan tuh. Intip pula. Wah, itu jeneng mana tuh? Kapanggis ya? Kayak kurang cong pegat di dia we. Pegat di dia. Dibetakeun we ti dieu. Ngomong belanja. Aduh, ngahit tuh boy. Aduh. Kayak ngomong di dia. Wah, Ban. Aing ada jero kuduna. Salah, salah mah. Tali. Jin, keluar Jin, bantuan Uing. Awas ya. Modar sia. Ngaganggu we hubungan aing si Uing goblok. Juragan edan.
Jawa ini koroyokan, Ah, ampun-ampunan. Bungan. Ya parah ya, juragan. Ya. Mau dia lepas gimana teh? Itu kan itu. Bulan anjing. Lo pada sana ya, Mas. Pada sana ya, Mas. Di kemana kan ya? Aduh, ngap, bubong. Ngap. Juragan. Aduh. Angit di kemana kan ya? Aduh, ngap aslinya. Dia bisa ngerenghap. Aduh. Juragan, bubong. Aduh, ya nyeri. Suku aing katalian. Aduh. Anjir. Bener parah yuk. Izin teh kalor buar ka mana nih. Aduh. Siap. Duduk sia. Cing, bungan siawan yanan. Pak. Ya. Oh, sia. Ae sia. Cuman sia. Yuk. Dari awak. Goblok deh. Si Jin kemana? Giliran dibutuhkan penting teu keluar. Aing iri awak digerebuganku si juragan jeung anak buahna sampai di talian. Untung bapak-bapak ngalewat nulungan. Mun eueuh masih gantung di ditu. Aduh, polontong isi Jin. Pasti masih molor ya, bayak kieu mah pasti na ge sok da. Awas ku aing udangkeun lah. Urang abreg gua aing botolna geura. Sieu teh. Nanti masih molor sih kan mah. Teh. Keluar sok. Keluar, saya. Yang dibutuhkan tuh keluar. Langsung mana bos ngeluarkan aing teh gandeng aneh ka mana we tadi uing giliran ngabutuhkeun aing digarbugan ya ku si juragan jeung anak buahna. Aduh mana mah yang mana ngabohong kamari entog nu saha lain nu maneh teh maling ya. Pantesan mah teh keluar Jin. Aduh nyari di awak. Ini molor tuh lu. Jelas. Aduh. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuek Channel.